Bismillahirrahmanirrahim. Orang lajeng gendeng ngalogatna enak ngalogatna ku di kebonnya. Nah, kami rada seger ngalogat di kebon. Oke, ada teh babrubai. Ya, babrubai. Rubai masjid. Oke. Ngabahas bab rubai masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Nah, orang cirian heula bade logatna. Bade logatna ya. Matana heulanya tasriful izzina. Kalau di kebon lah namanya seger. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar rubaiyul mazidu fihi. Sarang anapon rubai mazid bih. Rubai nu sabangsa opat al mazidu anu ditambahan fihi dina eta rubai. Eta pa amsilatuhu maka ari contoh-contohna eta rubai mazid bih atawa wajan-wajana eta rubai mazid bih tafa'lala dengan hijinya aya 2 3 lah tafa'lala hiji wajan tafa'lala katadah roja tadah rujan contohna seperti lafad dadah roja tadah rujan. Anu kadua waf'an lala. Sareng nu kadua wajan if'an lala ka ihron jama ihrin jaman seperti lafad ihron jama ihrin jaman. Berasin helanya beresin heula matana heula halaman salajengna nah iya sabab deui wajib matana heula we waf alalla sareng katiluna rubai mazid bih wajan if alalla ka iksya'arra iksya'araran seperti lapad iksya'arra iksya'araran. Nah rengse eta matananya tasriful inzina. Nah ayeuna urang logat tengahna nya urang logat kailanina anu tadi mah tasriful inzina ayeuna urang logat kailanina. Nah sadeuk ieu heula nya ya urang logat heula ieu. Sekarang bari ningali sawah lah ngameh ieu mah ngameh seger mah nya ke heula urang nuwihkeun heula seger ninggal sawah heula lah tong ninggal abdi wae ninggal sawah wae kebonkeun. Nah bari ninggal sawah ayeuna mah bari ninggal sawah wae mah orang logat deui cirian heula wa amar rubaiyul mazidu fihi fa amsilatuhu sareng anapan rubai mazid bih eta fa amsilatuhu maka bentukan-bentukanana atau bina-binana bangunan-bangunanana eta mazid bih ay abniyatuhu bina-binana eta mazid bih wa abwabuhu sareng bab-babna eta mazid bih bi hukmil istiqra'i ngalangkungan hukum panalungtikan konsensus nya istiqra teh hasil riset ulama eta salah satu abwabin ayat 3 bab. Jadi rubai mazid bih
cek hasil riset ulama mah aya 3 bab. Aya 3 bab. Al-babul awwalu ari bab kahiji minhu tina sulasi tina rubai majid bih eta bab tafa'luli, bab tafa'lul. Wa qaidatuhu sareng ari kaidahna eta bab tafa'lul atawa aturana eta bab tafa'lul fi naqlir rubaiyil mujarradi dina mindahkeun rubai mujarrad ilaihi kana rubai majid bih eta antazida yen ta anjeun nambahan fi awalihi dina awalna eta rubai majid rubai mujarrad teh ataa kana huruf ta takulu anjeun ngucapkeun fi fa'lala dina wazan fa'lala mun dialihkeun kana rubai majid fi jadi tafa'lala wajan tafa'lala bi ziyadati ta'i ku nambahan huruf ta. Kata dahroja seperti lafaz dahroja ai kama takulu fi nahwi dahroja tadahroja ai ya eta kama takulu seperti anjeun ngucapkeun fi nahwi dahroja dina umpama dahroja lamun diasupkeun kana wajan tafa'lala teh tadahroja jadi lafaz tadahroja bi ziyadati ta'i ku nambahan huruf ta. Alih kena kalau kurang mereka baca. Biziyadatit ta'i ku nambahan huruf ta. Wa huwa fi'lu madin adalah pada dahroja eta fi'il madi ala wazni tafa'lala dumasar kana wajan tafa'lala yatadahroju ari lafad yatadahroju eta mudhari'uhu fi'il mudharena lafad tadahroja ala wazni yatafa'lalu dumasar kana wajan yatafa'lalu. Tadahrujan ari lafad tadahrujan eta masdaruhu masdarna ala wazni tafa'lulan dumasar kana wajan tafa'lul. Wa yusamma sareng dinamian naon hada ieu babat tafa'luli dinamian sebagai bab tafa'lul. Lah sakitu heula we sabab heula nya rubai majid fih. Nah kayak orang teraskeun deui lah babe nyalse.